acan diajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng depan deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Mingguan ayeuna hidup diajar rohangan di jero imah. Di jero imah oge kudu dipiara kabersihanana. Imah dibagi ku sababaraha rohangan. Kukituna ayeuna hidup regepkeun video pangajaran dinten ayeuna ku Ibu baris dipedarkeun rohangan naon wae anu aya di jero imah hidup. Cobi ayeuna ku hidup rohangan naon ieu? Muhun leres ieu rohangan bala kecrakan. Atanapi dina bahasa Indonesia nama ieu teh tempat makan. Tapi sabab ieu pangajaran bahasa Sunda, tempat makan teh bahasa Sundana nyaeta rohangan bala kecrakan. Rohangan bala kecrakan kagunaanana pikeun tuang babarengan jeung kulawarga. Di bumi hidup gaduh rohangan bala kecrakan. Rohangan anu salajengna nyaeta papiliun atawa rohangan tengah. Pami dina bahasa Indonesia nama ieu teh ruang keluarga. Naon kagunaan papiliun atawa rohangan tengah teh? Rohangan tengah gunana pikeun kumpul nonton TV jeung kulawarga. Hidup osok nonton TV sareng kulawarga di rohangan ieu. Anu salajengna nyaeta rohangan teh pangkeng atawa enggon atawa kamar sare. Pami bahasa Indonesiana naon? Muhun leresnya pami bahasa Indonesia nama ieu teh tempat tidur. Naon gunana pangkeng atawa enggon atawa kamar sare teh? Gunana nya pasti pikeun sare. Sare saha? Sare hidup atawa kulawarga hidup. Aya nu terang rohangan naon ieu? Muhun leres ieu teh kaskus atawa kamar mandi. Bahasa Indonesia nama nya kamar mandi. Kaskus atawa kamar mandi kagunaanana pikeun mandi, micen kokotor nu aya dina awak. Hidup atos ibak dinten ayeuna teu acan. Pami teu acan, hayu enggal ka kamar mandi atawa ka kaskus supados awak urang bersih jeung seungit. Hobi ku hidup rohangan naon ieu? Leres ieu teh tepas atawa rohangan tamu. Pami dina bahasa Indonesia nama ieu teh ruang tamu. Ruang tamu atawa tepas ieu teh kagunaanana pikeun narima semah. Naon semah teh? Semah teh nyaeta tamu. Di bumi hidup aya ruangan sapertos kieu? Rohangan anu salajengna nyaeta pawon atanapi dapur. Wah, ieu mah pasti ku hidup tos terangnya. Bahasa Indonesiana nyaeta dapur. Naon kagunaanana pawon atanapi dapur ieu teh? Kagunaanana nyaeta pikeun ngolah kadaharan. Cobi tinggal ayeuna ku hidup. Indung hidup nuju ngolah kadaharan naon dinten ayeuna. Dina unggal rohangan teh
kudu dibersihan. Seperti kamar mandi kudu dikosokan. Di rohangan pawon atanapi dapur tea ulah dukika aya runtah anu numpuk di dapur. Miara lingkungan imah teh lain kewajiban saurang wae, tapi kewajiban sakabeh anggota kulawarga. Lamun imah bararesih tangtu pangesina oge bakal sarehat. Tah kumaha ayeuna hidup tos paham, tos ngaregepkeun video pangajaran dinten ayeuna ngeunaan rohangan-rohangan sarta kagunaanana. Bukituna ayeuna ku ibu dipasihan pancen. Pancena nyaeta ngesian LKS Basa Sunda kaca 21 dugi ka 22. Nyaeta nuliskeun ngaran-ngaran rohangan jeung kagunaanana. Saupami hidup teu tiasa mangga dibuka deui video pangajaran ieu sateu acanana. Hatur nuhun kana perhatosanana, Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.